Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Asbabu tayamumi ari pirang-pirang sababna tayamum. Salah satun eta aya 3. Faqdul ma'i tegasna kahiji eueuh cai, wal maridu jeung kadua gering, wal ihtiyaju jeung katilu jika butuh ilaihi kana itu cai. Di atsyi hayawanan karena dahagana hewan muhtaramin anu dimuliakeun ku hukum syara. Taya sababna tayamum teh aya 3, nu kahiji kusabab eueuh cai, nu kadua kusabab gering anu mantak si jalma eta gering mantak menyebabkeun kana kamadaratan, nu marka 3na teh nyaeta butuh nasi jalma kana eta cai keur saember-emberna anu bisa pake wudu, pek teh aya hewan anu dimuliakeun ku hukum syara, contohna domba atawa sapi jeung sajabana haus berekeun we ka hewan, kajeun we urang mah tayamum. Nah kitu titik. Aya sabab tayamum.